Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqana li adai afdalil ibadat wa awqafana ala kayfiyati iktisabi akmalis sa'adat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbul aradina was samawat. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa sahibul ayati wal mu'jizat. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi bihasabi ta'aqubil awqati was sa'at. Amma ba'du, wa'lamu ma'asyiral ikhwan hafizanallah wa iyyakum minal baliyati wal afat wa ja'alanallah wa iyyakum min ahlil khairat wa akrimu maulida nabiyikum fa insyaallah min afdalil qurbat wa li ta'uda ilaikumul barakat. Walidzalika qala ta'ala fi kitabihil karim bismillahirrahmanirrahim wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala habibuna wa nabiyyuna wa maulana Muhammadun man ata'ani faqad ata'allah wa man asani faqad asallah wa man ata'a amiri faqad ata'ani. Wa qala sahibul burdah ya rabbi bil mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami ya Rabb. Habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimi ya Rabb. Nabiyuna al-amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wa la na'ami ya Rabb. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Tukang son tambahan volumenya supaya rada gandeng leban utara orek dulu engkoh kula nangke rada serak ya.
efek naleutikeun deui saeutik efek. Puja kali puji urang sanggakeun ka Allah Rabbul Izzati, sholawat miwah salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad, hadratal mukarramin, para alimil ulama, para kiai, para sepuh saumumna kiai nu haladirungi ieu ku kaula dipika hormat tur dimuliakeun, bil khusus kesepuhan Abah Kiai Haji Uci Al-Mukarram, Abah Kiai Haji Suanda Al-Mukarram, Abah Kiai Haji Ali, sareng para kiai-kiai nu sanesna urang daroakeun marugia marantena senantiasa Allah berikan kesehatan lahir batin, dipararanjangkeun yuswa anu barokah. Aparat pejabat pemerintah setempat wabil khusus Bapak Kepala Desa beserta jajaran kupribados dipika hormat, teristimewa para panitia penyelenggara acara Maulid Nabi khususna Kampung Pamekser. Muga-muga ieu masyarakat Pamekser sabada muludan sing dijadikeun masyarakat nu ahli ibadah. Jamaah sadayana rahimakumullah, bulan mulud ieu lain termasuk bulan anu dimuliakeun ku Allah. Bulan anu dimuliakeun mah ku Allah dina Al-Qur'an ngan aya 4. Hiji bulan Rajab, 2 bulan Dzulqa'dah, 3 Dzulhijjah, 4 Muharram. Rabiul Awal alias bulan mulud mah henteu termasuk bulan nu dimuliakeun ku Allah. Tapi pohara amat jelema sakolong dunia kuari ke rame-rame ngayakeun acara. Sehingga ieu panitia urang Pamekser ge ngondang kula satahun keneh. Berarti ieu rencana ku pohara amat. Aya naon kitu rahasiana di bulan mulud kuat pohara ieu masyarakat jeung manusia sakolong dunia. Padahal ieu bulan lain termasuk bulan nu dimuliakeun ku Gusti Allah hadirin wal hadirat. Sehingga bapak-bapak ibu-ibu sagala-gala ditunggukeun ke bulan mulud. Salaki jeung pamajikan geus geutreuk bae ngobrol, panitia rapat eureun-eureun sampai ka magrib tadi. Cek pamajikanna, "Kak, ulah ngajodok bae. Eta jauh toong asak moal ka bulan mulud. Kotok dia moga-moga dia ulah kucareuh sampai ka bulan." Masya Allah. Disedakeun kabeh ka bulan mulud aya naon kitu rahasiana. Oh ternyata aya hiji peristiwa dilahirkeunna junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad. Lamun ngomongkeun maulid pasti loyogna ka Rasul. Naon margina sakolong dunia teu aya Rasul jeung Nabi anu diperingati kelahiranana. Seperti di negara Yaman aya makom Nabiullah Hud. Eta Nabiullah Hud diperingati hari wafatna, haol ngaranna. Urang sok ngadangu haol Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, eta teh memperingati pupusna. Urang sok ngadenge haol Sultan Banten, urang sok ngadenge haol Syekh Nawawi Tanara, itu memperingati hari wafatna. Tapi Rasulullah mah atuh diperingati teh kelahiranana. Naon sababna? Sabab Rasul mah can dilahirkeun ka alam dunia namina tos masyhur. Laju ieu muludan naon aya ti dituna? Aya ulah sieun eueuh. Para hadirin wal hadirat. Bahkan Nabi ge para hadirin pernah ditaros ku sahabat. Punten Rasul, kunaon anjeun sok puasa dinten Senin? Maka Rasul jawab, "Dzaka fihi yauma wulidtu." Cek Nabi, nu manta kaula sok puasa dinten Senin lantaran Senin teh poe kalahiran kaula, maka kaula takdim jeung ngagungkeun kana kalahiran kaula. Sehingga ketika Rasulullah hijrah di mana? Di Makkah menuju Madinah. Fawajadal Yahuda, maka Rasul papanggih jeung orang Yahudi yasumuna yauma Asyura. Eta orang Yahudi keur puasa tanggal 10 Muharram, ulah 10 Asyura nya nyebutna. Urang mah kolot baheula 10 Asyura, pugu 10 eta
Asyura atau eta teh kene 10 bahasa urang bahasa pamekser lamun Asyura bahasa Arab geus ai kolot baheula sok kitu ngomongna he dia puasa cenah 10 Asyura 10 eta Asyura eta 10 ai lurah sangaranna lurah Komarudin teh lurah eta Komarudin dah saya tuh lurah nah si Komar teh lurah teh Komar teh lurah teh kerdahar ku mana gantian tadi cen Masya Allah atunya Asyura teh 10 teh eta mah sarojeng delantara tundun ram jatake ganda ulah dieusian eta mah ketika ditaros mang cek Rasulullah mamang puasa tanggal 10 Asyura puasa naon teman-teman umat Rasulullah lamun bulan Muharram bagusna di tanggal 1 Muharram ulah puasa teh umat Rasulullah dilarang sapoe poe Asyura teh kenging nah sebabna bisi saruk jeung Yahudi mantap orang puasa yaumut tasya di tanggal 9 ke tanggal 10 ditaros mang ari ieu mamang puasa 10 Asyura deh kulang Asyura deh beta ieu 10 Muharram puasa naon oh kieu cenah Muhammad kami teh nu mantak puasa tanggal 10 Muharram kami syukur ke Allah Subhanahu wa taala lantaran Allah qad aghraqallahu Fir'aun wa najja Musa lantaran Allah geus ngerem Fir'aun di lautan Kulzum para hadirin wal hadirat wa najja Musa bahkan alhamdulillah Allah geus dalamkeun nabi kami Nabi Musa tina kejaran Fir'aun maka kami puasa syukron lillahi ta'ala syukuran ke Allah Subhanahu wa ta'ala cek Rasul wa qala sallallahu alaihi wasallam wa nahnu aula bi Musa minkum cek Rasulullah atuh aing mah komo leuwih utama tibatan Musa. Nah ieu hadis dicandak dalil ku ulama peringatan Maulid maka cek Imam Jalaluddin menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami wasyukru yahsulu bi anwa'il ibadah adapun pelaksanaan syukur bisa hasil rupa-rupa warna-warni ibadah kasujudi seperti ku salat sunnah alhamdulillah taya andai kata urang pamekser ndek ngayakeun muludan duit teu kableg pakaya teu boga salaki teu usaha geus bae salat sunnah niat kaula syukuran muludan lantaran duit teu boga salaki teu usaha ndek ku salat sunnah bae endah kumaha usolina usolli sunnatal mutlaqi rakaataini Allahu akbar naon nu dibaca kumaha teteh bae naon nu bisa kahfi bisa yasin bisa kuliah bisa kulhu sabaraha rakaat cenah kiai salatna atuh ulah tanggung 1000 rakaat Masya Allah kumaha cek ibu-ibu kiai ulama asem ramat nah eta penyakit di awak wara aya di penyakit baku penyakit ngaduloh terbaku teman hayang ngayakeun tasakur mulut ku salat tapi abdina kieu oh aya nu kadua wasyukru yahsulu bi anwa'il ibadah kasyam bisa hasil pelaksanaan syukuran itu dengan rupa-rupa warna ibadah kasyam seperti ku puasa sunnah mata kiai baheula garagah ngadidik ka murid-muridna ceng tanggal 1 Maulud puasa bede anggeus cek guru kuari anu masih kena rutin di guru urang di Kadukawang oh puasa hizib Yaman papadang ati supaya hate calakan tereh timuk putuh ngaji ti Gusti Allah tah eta teh horeng ngadidik 7
tujuan nama anu pertama syukur ke Allah subhanahu wa ta'ala melalui puasa. Tages lamun teboga duit, teboga biaya, hayang ngayakeun muludan. Ibu-ibu, geus bae ku puasa sunnah. Mulai isukan niat takdim ka Rasulullah muludan Rasul. Mula puasa, ditanya ku tetangga, "Heuy, dia puasa naon?" Hiji aing puasa sukun muludan, kadua aing puasa ngirit. Jakuari gati usum hujan melapar itu jadi huma arareueuh. Tak kumaha cenah kiai, lamun teu mampu puasa aya keneh, aya. Wasyukru yahsulu bi anwa'il ibadah katilawah seperti ku maca Quran. Tak balik di dieu urang salaki jeung pamajikan ngajajar ngabaris niat muludan maca Quran. Waduh cenah kiai kami mah teu bisa hadorotna, teu kudu hadorot, langsung bae niat maca Quran. Teu bisa maca Quran naon nu bisa? Kulhu baca. Niat muludan maca kulhu mulai gerak endah tayeu salat puasa maca Quran aya keneh kiai nu sejen aya. Wasyukru yahsulu bi anwa'il ibadah seperti mana? Kasodaqoh, seperti ku sodakoh. Tah ieu nu digedekeun ku ulama Banten. Masya Allah, sehingga panitia hadirin ku semangat ngayakeun muludan. Ya Allah, aya beas jeung mulut, aya ketan jeung mulut, aya cawuh jeung mulut, boga kotok jeung mulut. Tatanggana yang menit kotok teh mudangan kotoknya cenah anak yang kotok kampung ulah jeung mulut. Nu kana Ki Jamal isin dia mere leutik mah isin. Coba eta kabeh jeung mulut. Ya Allah, para hadirin, iya nu digedekeun para jamaah sadaya. Ya Allah, coba di bulan mulut mah beda eta. Hadirin wal hadirat ku pohara amat, bahkan sedekah maka bagusanana luar biasa. Lamun urang ngayakeun tasakur ku salat sunnah, ganjarana jeung urang doang. Lamun urang ku puasa, ganjarana jeung urang doang. Tapi lamun salat, lamun sedekah, ganjarana loba nyieun ka bungah batur. Nu ngondang bunga lantaran sodakohna aya anu mawa jajal kurang pamekser nyeun besek 2000 tapi eueuh nu ngariung kabeh eueuh kula ge teu datang ceurik moal mewek lain ceurik deui aing sabaraha minggu cenah olah sagala jeung mulut aing cenah mau datang hiji acan. Tapi ya mah alhamdulillah nu diondang leuwih altos sebab nyingjing berkah. Akur nah iya geus atoh. Masya Allah para hadirin wal hadirat cenah buku kiai berkatna teu mahi hi atuh meureun teu mahi salakina diondang ngariung pamajikanna ngilu anak 12 dibawa kabeh jeung minantu 24 incu 17 bangsat atau meureun moal mahi pot amplekan ka samping-samping indungna dipake ngariung kot barder kade-kade itu ngariung bulan mall. Ya Allah para hadirin we atopan ulah elek urang ditu tuh kuari mah majali majiswana urang ditu mah tuh kuari daerah Cikande Citra ditu bo kuari mah gede-gede muludan. Masya Allah bahkan eta maji di daerah itu mah tuh di lembur masjid eta berkatna boboko bakal kakiji boboko ne kiai ne ustad cacah menak pajabat rakyat nu ngariung kabeh berkatna boboko. Masya Allah kejo sabakun eta masyarakat kan beda kiai marada gede bobokona eta masyarakat ngahuleng be majali mah haji heh cenah ieu berkat sa cek panitia berkat mama gitu. Masya Allah beres caramahan langsung ngadoa wow ararato baralik manggul berkat rikuk nu 2 kilo lumpang tengah rasa 2 kilo mau berkat kuatoh ucan pernah menang besek baik gua rimah menang boboko dupak lawang jeger mak
calakina dalah tuh bobokok kuari mah berkat bobokok masa Allah hadrahakan cek pamajikan ulah bobokok motor di mana motor la ilaha illallah ai motor kok ketinggalan ku atoh menang bobokok atuh balik deui we kan itu lembang 2 kilo Masya Allah kan eta karera kami mah eta majlis wanda kuari kadang-kadang eta kieu waduh nying berkat Masya Allah asik cek anakna bapak datang mantos kariung bu menang berkat aceng lapar hayang dahar cek papan ae ceng gerak itu gerak kokok urang dahar barang dibuka beas jeung sarimi waduh aya di dieu kitu berkat aya eta anu nanya mah haji ka abdi Ki Jamal kumaha ieu berkat ku ari cenah ya cek ulah kumaha waduh cenah ya aya nu asak aya nu atah mana nu bagus cek ulah atah bagus asak nu leuwih bagus nya atah nya asak atuh tah macam pemborosan ih pan hayang uji bagus ngan lamun nguji utama anu mana ganjaran anak gede anu asak ayo nuk nguji ganjaran mah dalam nu asak mah hadirin kasarta boga pemajikan sarti anaya cek teh sarti ka ulang aja dok bae geus magrib ieu urang mulu janda geus penting heuh haju kotok kakurangan geura kepung gur nek magrib kepung kotok ya Allah kuat daradas tita aja musruk dina buah manehna benang tak kotok benang eta ngepung kotok ibadah musrukna diganjar baredna bakal jadi saksi Masya Allah coba eta ngepung kotok wayang dek maghrib jeung muludan Masya Allah begitu paeh urang dia sarta contoh ieu ditanya ke malaikat marrabbuka teu bisa jawab neuk digebung kotok ngahalangan cek malaikat sah dia kotok neuk nangka dia sarta kuat musruk deuleu ngepung kotok jeung muludan deuleu malaikat tuh deuleu buku pingping ada radas waduh bakal jadi saksi di kiamat laju dipencit di leong laju buluna dicabutan hiji bulu hiji malaikat rahmat ngadoakeun Gusti cek malaikat hiji bulu eta muga-muga ieu jelema nu nyabutan bulu kotok pikeun muludan sing dihampura dosana ulah amin itu masjid kotok mah kunaha amin sagala ieu masjid hanto eta hiji 10 kotok aya sabaraha bulu na kotok kumaha masjid tamun 2 matak lamun kana muludan ulah hokok nu kualalan para hadirin wal hadirat ulah ararok kana muludan para jamaah hadirin wal hadirat tak iya lebah dia ya bu pak ya Masya Allah mantak ku ulama Banten digedekeun Rabbana Karim jeung bener deui aya sedekah mah nyieun kabagusan ka sesama contoh deuleu nek bulan mulud naon nu teu beak di pasar tukang ojek sampai ka pegat rantena bolak-balik teu cukup keneh bae split beak salak rengsek padagangna sarimi beak sardentis beak komo daerah Pandeglang daerah Baros daerah Rangkas Bitu ka Gunung Pancana Malingping ya Allah Rabbana Karim Masya Allah hadirin wal hadirat kabeh rarengsek para reak tukang anu deuleu wasilah muludan kahirupan anak matak di mana letakna salah muludan hadirin deuleu ningali ekonomi padagang balon ngekek nyerikan budak laleutik hayo man teruskeun bae satahun sakali ya deuleu padagang cilok cos deui nyolokan cilok ti beurang nyolokan cilok mana ti penting nyolokan tilok meureun mana nu dirugikeun teu aya kabeh ge untung deuleu padagang baso eta kula para hadirin pribados memeh bulan mulud ka Serang 5 poe deui kula ka Serang neuk meuli samping inget kana terangan ama Haji Suanda Imam Ma'ruf Karhi
man hayya ta'aman wa auqada sirajan wala bisa jadidan wa tabakhara wa ta'aqqara hasyarahullahu yaumal qiyamah ma'al firqatil ula minan nabiyyin. Sajalma anu nyeun kadaharan ngumpulkeun duduluran dipake kanggo muludan make baju anyar tah eta ingin kadinya tah wa auqada sirajan dirincemkeun podiumna dirias doang kieu ya bakal jadi saksi di kiamat hasyarahullahu yaumal qiyamah ma'al firqatil ula maka bakal digiring jaga jeung rombongan anu garaga para anbiya wal mursalin. Amin amin. Makana muga-muga tasakuranana ieu urang pamekser ditampi ku Allah ditampi ku Rasulullah sehingga nyababkeun panggalana digusur ka surgana Allah. Amin ya rabbal. Eta kula barang kaserang ngaliwatan toko Cina mah haji toko endong barang geus kitu ceuk kula teh ya kula iseng be nanya eta toko endong gede Pak bahkan eta ratusan puluhan ton stok endong ceuk kula apa ini atuh telur Pak Haji ih cek aing atuh cek santai aing nyaho lagian cenah Pak Haji ngomongnya begitu atau dia ada gitu ngejawab dan model gitu barang cek manehna cek ulah kok ini banyak amat telur. Iya Pak Haji emang apa kok banyak amat Pak Haji lupa kan bentar lagi mulutan ih gitu kan saya tekan mulutan nyebutna lanjut cek ulah api-apianan be kok mulutan siapa Pak Haji pura-pura kan mulutan Nabi Muhammad Nabi Pak Haji saya juga nggak ngakuin Pak Haji itu mah Nabi Pak Haji atau balik lagi dia bawa dia aku pun Nabi Aing sanajan dia bikin 3 kontainer kita no alhamdulillah Pak Haji barokah dia nyawa alhamdulillah barokah sagala ta Cina ya Allah ini telur saya oper kemana Pandeglang Rakas Betung terus sampai Sumur Cibaliu Ujung Kulon sampai Bayah Pelabuhan Ratu saya kirim Tangerang sampai sehari saya kirim 30 ton Cina dulur ndek muludan atoh sagede Cina ndek datang bulan mulut kuat pohara Masya Allah iyalah coba eta dulu pada dagang bakso bagi kula sok nanya Mas sampai dagang bakso iya alhamdulillah terima kalau bulan biasa Mas nah paling saya 2 kilo tapi kalau ada acara maulid ya alhamdulillah apalagi kalau siang malam sudah habis itu 7 kilo 8 kilo dagingnya alhamdulillah Yai berkah bulan maulid Yai alhamdulillah istri senyum terus Yai bahkan servis ditingkatkan tiap hari bibir istri merah terus meureun mah pakai saos woi tukang bakso untung tukang cilok tukang milor ya Allah mantap ya tukang cilok tukang bakso tukang milor ya mun kuari sabak da beres acara ditutup ku doa basona aya keneh cilokna aya keneh milona aya keneh mun ngaku cinta ka Nabi gratiskan dong akor dulu jurik manya kena barang gratis bapak eor gratiskan dong demi cintaku padamu ya Rasulullah ku gratiskan bakso. Nah lamun tukang bakso nggak gratiskan ya sesa bakso najeng kana muludan insya Allah tukang bakso bakal asup ke surga jeung gurubang ngan lamun udah di surga mah ulah dagang bakso saos di ditu mah parah mana nu didugikeun kabeh arah runtung hadirin tukang tenda laris alamatan bulan haji sound system dari laku tukang foto laku ya Allah mau balik sampai ke serak sawarana kau ucing-ucing baheula mah bulan Sapar di mah kula lokasin rengset tempe beak tak ucing ai kuari bulan mulud ya Allah Haji Herman ucing-ucing di mah kula cing makakak tu numpuk pas kieu ucing teu daekeun bosen badan eta ucing pala hadirin iyalah bulan maulid Masya Allah wah nu dirugikeun kabeh araruntung kabeh bararungah di bulan maulid hadirin wal hadirat alhamdulillah geus ieu tujuan maulid
pertama syukuran ke Allah subhanahu wa ta'ala. Syukuran naon? Syukuran Allah geus ngutus Kangjeng Nabi, bahkan alhamdulillah urang dijadikan umat Kangjeng nya naon untungna? Oh, miliaran keuntungan. Sehingga Nabi Musa, para hadirin, andai kata Nabi Musa sazaman jeung Rasulullah, lamun titah milih, wahai Musa mending jadi Rasul apa mending jadi umat Muhammad, maka Nabi Musa mending keneh milih jadi umat Rasulullah. Sagede Nabi Musa hayangeun dulur jadi umat Rasulullah, kunaon ieu urang geus jadi umat Kangjeng Rasul kudarareug bararan nararak. Nabi Musa, para hadirin wal hadirat, lah iyalah, bahkan alhamdulillah urang mah geblek-geblek Islam, polong ge urang mah iman, geblek-geblek ge urang mah iman ka Gusti, tolol-tolol ge urang mah Islam jeung iman ka Gusti Allah. Pati hese nikmat iman jeung Islam teh hidayah taufik ti Gusti teh hese teh bisa dibeli ku duit. Yahdi may yasha wa yudillu may yasha, yudillu may yasha wa yahdi may yasha. Allah mere hidayah taufik sakejap bisa tina Islam karena kafir, tina kafir jadi Islam. Mata orang syukur geblek-geblek orang mah dina agama Masya Allah boga kaiman. Iyalah nu nyalametkeun urang tak boga kaimanan, makana ya lamun apal bawa balik kaimah, mun teu apal mah ulah. Sok aya 4 perkara diparentah dikersakeun doang iman Abu Bakar, diparentah teu dikersakeun doang iman Abu Jahal, teu diparentah teu dikersakeun doang kufur Abu Bakar, teu diparentah dikersakeun doang kufur Abu Jahal. Bisa bapak-bapak atuh kajirilah molotot ge mampu potongan. Ibu-ibu atuh komo satu apa kenu tadi odah anu cenah masih toh hari dia teh tadi cenah 4 perkara teh Ki Jamaluddin si Iran dia apal dinya dia barang sakulah mah cenah diparentah teu diparentahi. Sok bebarengan ieu ngaji tauhid ya. Diparentah diker doang iman Abu deuh nu Jahal nu Bakar deuh. Aduh mah hajinya meniripuh ibadah aki-aki model kieu. Uyuhan ieu kieu salah labar bukan murid barelet. Eta orang mah ku gede ganjaran magah nu belang kan keheulna albatana naon. Diparentah diker doang iman, diparentah teu diker doang iman Abu, teu diparentah teu dikersakeun doang kufur dari nu Jahal nu Bakar, teu diparentah dikersakeun doang kufur Abu Jahal. Ya para hadirin eta iman teh para hadirin diparentah ku Allah, diparentah sakumadawan Allah dina surat Al-Baqarah anu ku bapa jeung ku ibu tilok dibaca teh. Hong geus tilok bekang geus jalujur urang gitu. Cek Allah di Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum
alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wallahu alam bimradih. Ieu ayat umum. Lapadna nas turuna di Mekah. Ya ayuhan nas, hai eling-eling manusia. Ieu manusia mah kabawa kabeh, neuk Islam, neuk kafir, kabeh kabawa. U'budu rabbakum, ae wahidu rabbakum. Anjeun kudu nyembah ka pangeran anjeun, anjeun kudu nauhidkeun ka pangeran anjeun, anjeun kudu ngaesakeun ka pangeran anjeun, anjeun kudu nunggalkeun ka pangeran anjeun. Sa pangeran urang? Alladzi khalaqakum, zat Allah anu geus nyiptakeun urang, walladzina min qablikum, jeung manusia-manusia samemeh urang. Sampai Allah ciptakan manusia pertama Nabiullah Adam alaihis. Naon tujuanana? La'allakum tattaqun, supaya urang ulah langgeng di neraka. Eta mantap orang syukur ka Gusti Allah, alhamdulillah. Sok iman diparentah sok muka hiji diparentah dikersakeun doang iman Abu Bakar. Eta Abu Bakar diparentah ku Allah iman diparentah kabehan jelema ieu dikersakeun iman atau dikersakeun. Bahkan orang pertama ti rombongan sepuh anu iman ka Rasulullah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Bahkan cek Nabi, andai kata ditimbang jelema sakolong dunia, iman Abu Bakar Siddiq jeung manusia sadunia, maka berat keneh iman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Masya Allah tuh panpa kos gitu diparentah ayeuna diparentah teu dikersakeun doang iman Abu Jahal. Abu Jahal ge kafir, tetap iman mah diparentah ku Allah. Ngan Abu Jahal teu dikersakeun iman, mantak Abu Jahal mah tetep kufur. Nu katilu teu diparentah teu dikersakeun doang kufur Abu Bakar. Eta kufur teu diparentah ku Allah. Jeung teu dikersakeun Abu Bakar Siddiq teu kufur, henteu nyata diparentah eta kufur, nyata dikersakeun ka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Teu madak teu diparentah teu dikersakeun. Anu kaopat teu diparentah tapi dikersakeun. Doang mana? Doang kufur Abu Jahal. Eta kufur teu diparentah, henteu ngan Abu Bakar dikersakeun, Abu Jahal dikersakeun kufur. Tak iya geus urang muludan teh bapak-bapak ibu-ibu, tujuan anu kahiji syukur ka Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Allah geus ngutus Kangjeng Rasul ka alam dunia. Bahkan alhamdulillah urang dijadikan umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hiji tujuan maulid, dua tujuan maulid teh Pak Bu, urang ieu kudu rumasa hirup loba dorakman, loba doraka ka Gusti Allah. Lamun andai kata urang kudu ka surga kudu ku amal urang atuh jauh tanah ka langit. Masya Allah benar. Coba urang mah hayang ka surga salat acak-acakan. Ya Allah, urang puasa tepati ecreug, maca Quran teu nyaho panjang pendek, ibadah nu seden aut-autan. Ya Allah Gusti, lamun kudu kungat kudu ka surga kudu ku amal perbuatan, ulah aja dening jalma bodoh sehingga nu ngalartina ge belum tentu. Para hadirin, ayalah maulid model kieu. Cek Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, fal ijtima'u li sima'i qissati maulidi sahibil mu'jizat alaihi afdalus salat wa akmalut tahiyyat min a'dhamil qurbat lima yastamilu alaihi minal mabarrat. Cek Imam Ibnu Hajar, ari urang kukumpulan ngadengekeun riwayat Rasul, katakan muludan be kuarima itu teh setengah tina kalakuan ibadah nu paling guon. Naon sababna? Lima yastamilu alaihi minal mabarrat, sebab eta dina peringatan maulid ngawengku mang pirang-pirang perkara kabagusan.
Masya Allah tadi hadorot tos laju orang teh silaturahmi laju dibacakan ayat suci Al-Quran laju sasalaman laju orang di dia nginum laju orang di dia ngopi laju orang di dia iya itu jeung sajabana. Alhamdulillah para hadirin wal hadirat, Masya Allah iya mang pirang-pirang kabagusan para hadirin wal hadirat. Bahkan kadituna cek Imam Ibnu Hajar Al-Haytami anna amalal maulid amanun lidzalikal am. Lamun masyarakat sok ayakeun muludan maka hirupna eta masyarakat bakal diberi aman satahuneuh. Amin. Hayang aman gedekeun muludan Bu. Euy Bu, gedekeun mulud. Mun hayang aman insyaallah eta ari kampung moal katerajang angin puting beliung. Amin gitu. Moal katerajang gempa. Amin. Moal katerajang kahuruan. Masyarakat moal dicongcong orai. Hayo mending dicongcong orai teh mending muludan. Bahkan eta urang moal kajempet lawang. Amin gitu. Hendak eta kada kajempet lawang. Moal katingang kalapa. Moal kagereng mobil. Amin. Bener cenah eta kiai bakal aman satahunan baran be eta lembur moal datang ka palingan teh cenah kiai bisa bae data tangga kami kamari matos muludan jangan senggol motor cenah aman ongko jebuk tina kasenggol motor. Oh tanya heula sabaraha duit nyumbangna. Iya sabaraha kitu kuduna. Oh man anfaqo dirhaman sajal manu ngainpakeun hartana sadirham. Bapak Ibu terang sadirham. Sadirham eta 4 gram emas kuari 950.000 berarti kali 4 3.800.000. Lamun jalma nyumakeun muludan per orang 3.800.000 bakal aman satahuneuh. Mantak teu amin teu sakitu ye nyumbangna. Kumaha jeung muludan sabesek ieu lain mulut melet ya nu kitu mengarana. Masya Allah. Tapi alhamdulillah orang pamekser ya Allah ku semangat dari panitia jeung masyarakat kacapek sehingga lelah capek lesu lulus terus giat baik moga-moga jadi saksi di kiamat. Amin. Sehingga woi muludan ku semangat bahaji urang dia ya Allah kader kali itu sampai ku semangat tak kuat dohor tu asar tu maghrib atau nanaonan dia hirup padahal gitu mah. Hai kak sholat ucap yang mohon berkat cenah. Ya Allah iyalah oh pak coba Masya Allah ku pohara iya ganjaran muludan pohara para hadirin bahkan cek Syekh Nawawi Tanara para hadirin kieu wahai umrang Banten kitu ringkesna cek Syekh Nawawi dina sarah bari janji madari jusud anu santri kiai nyoret kitu kiai nu maca santri anu nyoret bari HS. Alhamdulillah monok 7 tahun tebegu kita naon molor bae ieu. Eta parang sakula eta nyoret kitab nugati berjanji. Nah sebabna maknana bu majas bae rata-rata. Kang kaya be kang kaya sabab nyipatan akhlak Rasul. Masya Allah cek Senawi Tanara lamun eta di kampung sok ayakeun muludan hiji eta kampung bakal diamankeun ku Allah satahunun. Amin amin. Matak tanya nu kamari nu kasenggol motor sabaraha duit nyumbangna meureun bae 50.000 untung dia teka gileng teh beteungna sakitu 50.000 kasenggol keneh saeutik cenah kami mah teu mampu kiai atuh lain jeung nu teu mampu. Iya nu teu mampu malah diomong nu mampu nu henteu malah diomong dipenta muludan 200.000 teu mampu aya ngarokok ngabulak sapoe 2 bungkus sanajan rokok MK sanajan rokok cengkeh kali 2 bungkus 20.000 tambah rokok bose panti lo ngomong maha balah hadirin urang mah hirupna eueuh kaayang eueuh kaayang jalamun aya kaayang mama tingali ge urang serang ya Allah aya eta main pagaweana ngabeca cekulu aing ngaikeun muludan kuat muhara ditanya
kumaya mas bisa kia kami Pak Haji sapoe ngumpulkan duit 3.000 sapoe kali setahun 365 poe geus 1.200.000 ari aya kahayang mah bukunya bawa ka euy tuh adalah nu aya kahayang para hadirin hadirat urang mah eueuh kahayang tamgeus mun hayang aman sataunan muludan gedekeun moal datang pamalingan ge nu bener cenah kiai lamun bohong eta omongan wali jajal tes peuting ieu urang dia jajal motor teundeun di luar kunci setang bawa kunci ka imah ulah diasupkeun bener aman tah henteu ieu lembur sok jajal kumaha cenah kiai lamun isuk-isuk leungit nasib teh pangaranna ulah nyalakeun gula gati sanu bisa ngalawan kana nasib ieu mah kula teh disalahkeun pan pohara ieu muludan para hadirin Rabbana Karim Masya Allah lamun didongengkeun teh mah loba dongeng zaman kerajaan Malik bin Marwan di zaman tabiin oh para hadirin loba ieu dongengna riwayat muludan ku pohara kejadian keistimewaan keanehan anu sangat luar biasa sehingga banyak kejadian di Banten oge ketika nu muludan Rabbana Karim Masya Allah para hadirin hadirat tailah dua cek Syekh Nawawi lamun ieu masyarakat tukang muludan maka rizkina bakal diberi cukup sataunan ulah amin ka itu nyumbang mah ya geus tapi moga-moga orang kabehan jembar rezeki amin amin bung sataunan bahkan ieu usum halodo usum paila ulah sieun melamun jelema tukang muludan keneh oal moal sampai tebarang akan urang ulah sieun tebarang dahar sebab doa Rasul urang boga sawah urang boga beas urang boga mobil urang boga imah urang boga duit urang boga tangkal anu urang boga tangkal cau eta mun hayang nyaho ikut campur tangan doa na Kangjeng Rasul baheula Rasul di Madinah di Masjid Ijabah Rasul ngadoa 3 perkara doa Rasul anu 2 diijabah nu hiji henteu mana doa Rasul diantara anu diijabah Rasul ngadoa ka Allah ya Allah Gusti hayang naon Muhammad cek Allah geura menta ka kami cek Gusti Allah Gusti abdi nyuhunkeun ka Gusti ulah dicoba umat abdi ulah disiksa ku Gusti umat abdi ulah diberi cobaan ku Gusti umat abdi sehingga umat abdi maut sampai kalaparan ulah Gusti umat abdi ulah diberi sangsara urusan bab rezeki Gusti kumaha cek Allah heuh Muhammad doa nu ieu ku aing diijabah eueuh bejana umat Rasul sabaraha Abah Haji Uci sabaraha tahun dia linggih di dia sabaraha tahun Abah Haji Suwanda cicing di daerah Panyandungan apakah dengi aya urang di paeh kalaparan ngadengi tanto moal aya jelema nu paeh kalaparan moal sebab geus menang doa Rasul moal aya nu paeh kalaparan kecuali aya mah cenah paeh teu dahar aya atuh paeh mah kabeh teu dahar kira aku jeung paeh dahar begitu lu nyolakeun ka mana cenah maitna keur dahar heula cenah oh dia bobongkong kejo aya kitu mah tuh moal aya eta geus kudu yakin doa Kangjeng Rasul pala hadirin nu kadua Rasul ngadoa ieu mah teu diijabah Gusti moga-moga Gusti umat abdi selalu bersatu ulah aya pacekcokan antara umat abdi jeung umat abdi abdi nyuhunkeun ka Gusti cek Rasulullah supaya umat abdi teh alalakur badalager nu siji jeung nu siji nu ieu jeung nu itu jeung nu ieu supaya ulah aya percekcokan tah cek Allah Muhammad nu ieu mah ku aing moal diijabah tetap umat Rasul bahkan selalu beda pendapat ulah jauh-jauh di rumah tangga belana pamajikan hayang kieu salaki hayang kitu eta ieu cenah indung dia mah teu ngadenge ka aing macam pamajikanna kumaneh teu boga pikir kolot-kolot eta piheweuna ibu-ibu kasalaki ngomongna kolot-kolot naon teteh ngora keneh geus kewoh aing baheula ge teu makul teu cocok eta ka bapa dia teu cocok hei
cenah. Dina rumah tangga kok gitu. Ulah jauh-jauh deh. Dina kepanitiaan ieu mulu udah tahun Rajab atau naon bae. Heuh eta aya bae nu beda pendapat. Aing mah teu makul kieu ya cenah. Teu cocok aya cenah kakak mah ieu kieu kakak mah teu cocok sebenarnya mah. Hayang kumaha kakak juga kakak nyumbang atuh henteu. Dia nyumbang teu naon teu hayang ngatur be kesrek doang. Mereh henteu dan naon henteu laku dibedil kitu mah. Akhlakna. Tuh aya bae pada cekcokan tetep moal akur. Ieu mah belah ditu mah kitu, ieu mah kieu, ieu mah pendapatan kitu, ieu pendapatan kieu. Sababna doa Rasul nu ieu teu dijabah ku Allah. Terus geus lamun hayang jembar rezeki sataunan muludan gedekeun ka. Ya Allah, ngagungkeun jelema nu paling agung sadunya. Ketika muludanan dirayakan, Rasulna hadir. Dalam Muhammad, cek malaikat, umat anjeun tuh dalam dipamekser ku ari. Rai. Keur memperingati muludan anjeun aya nu tunggul bae salak beak opat. Aya anu nyekelan berkat bae panasara indrona naon sih aya nyawa gitu. Aya anu ngabulak bae ngarokok teruskeun ngarokok mah lagi ngarokok. Aya anu ngalamun bae. Aya anu geus niri sampe nyeri huntu. Maksakeun cenah kakak ka dieu ge. Masyaallah kurang ka nyeri huntu teu kawawa cenah ieu. Moal sabarang ka dieu atuh kumaksakeun we ku hayang-hayangna cenah muludan hiji nu kadua atuh cenah berkat deui mah. Tuh dalam Muhammad umat anjeun. Waduh, Rasulna atoheun neuleuh peringatan geus urang teh datang ka dieu muludan keur ngadaftarkeun diri ka Rasulullah. Jaruma sahirup jalma kotor loba dosa. Ieu jaga hayang disafaatan ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ieu para hadirin, sabab naon? Ingat, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisat lil muttaqin, lain jeung jalma nu takwa syafaat Rasul mah. Walakinnaha lil mudnibin al khatiin al mutalawwithin. Sanyanya syafaat Rasul untuk umat Rasul yang berdosa, al khatiin anu loba kasalahanana, al mutalawwithin anu kubobolokot kudosa model urang. Ieulah syafaat Rasulullah. Nu ahli ibadah mah entah. Da cek nabi kitu. Syafaat aing lain jeung umat aing nu ahli ibadah. Lain jeung umat aing nu ahli takwa. Tapi syafaat aing lil mudnibin al khatiin al mutalawwithin. Nah, iyalah urang keur ngadaftarkeun diri. Ya Allah, para hadirin, yudha'u yaumal qiyamati yudha'u lil anbiya'i manabiru wa minan nuri wa yajlisuna wa yabqa mimbari la aq'udu qa'iman. Jaga di kiamat para anbiya wal mursalin boga mimbar tina cahaya. Sadayana para nabi calik. Para hadirin di luhur mimbar. Para anbiya wal mursalin calik di luhur mimbar. Ai Rasul ali mencalik bu. Ditaros ku Gusti Allah. Muhammad kunaon anjeun teu diuk di luhur mimbar doang nabi-nabi nu sejen. Kumaha cek Rasul? Alim Gusti abdi mah alim calik jeung para nabi nu sejen bisi abdi dititah ka surga ku Gusti, dipewarang ka surga ku Gusti bareng jeung nabi nu sejen. Terus umat abdi masih kene nyelap di neraka teu sanggup Gusti abdi moal ka surga mun masih kena aya umat abdi anu nyelap di neraka. Kurang kumaha Kangjeng Nabi ngabelaan beungeut nu kararieu. Dudageul teh. Nek alit keneh bae kana muludan, nek waret keneh bae kana muludan, nek waret keneh bae kana ngabangun masjid, nek pelit keneh bae kana sedekah, nek dogol keneh bae teu daek salat teu daek ngaji. Kapan Anda sadar? Kapan Anda benar-benar cinta ke Rasulullah? Nah, melototan kula ieu. Masya Allah, para hadirin. Makana Siti Fatimah, para hadirin, nangis ke Rasulullah naros. Rasul, engke ieu Rasul jeung kami jeung abdi jeung putra-putri anjeun engke bisa di alam mahsyar. Oh, Fatimah pasti bisa. Ngan engke ngahiji deui di surga Fatimah cek Rasulullah. Teras kumaha kitu Rasul?
engke lamun abdi hayang tepang jeung Rasul cek Siti Fatimah, lamun abdi neangan abah neangan anjeun Rasul di mana pilarian anak? Rasul menjawab, Fatimah lamun anjeun hayang panggih jaga di alam mahsyar jeung kaula teangan kaula di Talaga Kausar. Bade naon anjeun di Talaga Kausar Rasul? Kaula rek nginuman umat kaula sebab di alam mahsyar haus. Andai kata jelema nginum lautan disedot ku saurang saep cai laut anu sakitu legana haus can leungit di alam mahsyar saurang. Ya Allah, moga-moga orang termasuk anu diinuman. Hayang tante kak nu anu endung ya orang dia. Terus cek Siti Fatimah, lamun teu aya abah di Talaga Kausar, di mana pilarian? Pilarian abah di jembatan Siratal Mustaqim. Rasul Siti Fatimah ngajerit, ai kitu bade naon salira di jembatan Siratal Mustaqim? Wahai Fatimah, jembatan Siratal Mustaqim lalakon 1000 tahun turun, 1000 tahun nanjak, 1000 tahun lurus. Bari kos penang seketna jembatan Siratal Mustaqim alabatan buuk dibelah 7 saking ipisna. Abah bade naon di dinya cek Siti Fatimah? Abah rek ngibarkeun sorban abah supaya umat abah nyabrang kal barki bagaikan kilat. Amin. Kurang kumaha Nabi ngabelaan nu deureureuh mantak eureun sia ulah hinjeman Bang Emok bae jurig. Aya di dia aya batur jurig. Ih, coba kurang kumaha eta anjeun Nabi ngabelaan urang. Cek Siti Fatimah teras Rasul lamun anjeun teu aya di jembatan Siratal Mustaqim di mana anjeun pilari? Teangan abah di pintu neraka. Ngaranjuk Siti Fatimah. Bade naon abah di pintu neraka? Abah rek ngahalangan pintu neraka. Bisa aya umat abah nu lolos ke neraka rek dihadang ku abah. Rabbana Karim. Kurang kumaha eta Kanjeng Rasul. Masya Allah, mata eta kamari ulang ngaji hadis syafaat anu diriwayatkan ber 40 hadis syafaat Rasul. Ya Allah, ngaji jeung abah kula baca gegeran meme bulan mulut sok dorogeun ka sepuh aya kena sepuh ieu mak kitu kena hadis syafaat tulis cepet coret baca surahkeun mak ya kolot-kolot cenah ka abdi itu kolotan ama jeung ulah mah kitukeun derbe eta ama kulo mau guguk nangis kumaha kitu Rasulullah para hadirin embung cicing di mimbar cek Gusti Allah Muhammad hayang kumaha embung cicing di mimbar jeung para nabi nu sajen abdi alim hayang kumaha abdi mah hayang ge adkhilil jannata man fi qalbihi khardalatun thumma aqulu adkhilil jannata man kana fi qalbihi adna syai'in. Gusti abdi mah hayang asupkeun ka surga umat abdi anu boga keimanan sanajan sagede bakatul hibar sanajan sagede sireum atel hayang kumaha deui insya Allah fayadkhuluna diasupkeun ka surga abdi Gusti hoyong deui asupkeun ka surga umat abdi sanajan umat abdi gaduh keimanan sanajan sagede kuman cek Allah fayadkhuluna akhirna dilebetkeun sadayana ka surga wasilah syafaat kangjengna alhamdulillah. Iya urang matak muludan teh matak muludan matak daek mulud iya ya intina iya hayang ditulungan kunab tak geus moga dengan peringatan muludan ya Allah urang ku Gusti Allah hiji sing dihampura dosa tetapkan iman Islam dipanjangkan umur anu barokah sehingga ieu masyarakat ahli kampung pamekser sing dijadikeun masyarakat anu ahli ibadah amin ya rabbal alamin. Sakitu bae nu kabiatur pas di abdi ceramah sajam lewat 10 menit teu karasa. Mudah-mudahan aya manfaatna laras hidayah taufik ti Allah. Hapunten anu kasuhun ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.